Nyieun keripik cau rejengan jeung emak mitoha. Nah jadi caritananya barudak poe ieu mah ya aing dititah nyieun keripik cau atuh heuh mitoha aing mah pan dileuweung bae. Laju ieu boga cau titah di keripik atuh heuh engke hasilna bagi dua. Atuh heuh nyadah ngaranna ka mitoha ieu urang nek nolak esok teu ngeunaheun teh ya bari jeung ieu aing pan rada butuh ieu ka keripik cau. Laju mah mau tidak mau ieu ku aing dikerjakeun atuh heuh ieu dak supaya ngirit. Laju ieu aing deuk niup seuneu dak nek ngiripik na dina hawu bae lumayan pan onyah ngirit gas. Tah meunangna ge sabenerna mah ngeun sabaskom leutik ngeun tabay ai keripik masuk rada rekah teh lumayan he aya bagikeunana. Singkat cerita ieu dak geus mulai ngagorengan atuh heuh nyerutan langsung bae ieu sok kana kekenceng dak nyerutna ja ai eta teh sok ngagara rumpel gati teh ya digorengna ai henteu langsung kana minyakna. Tah di dieu ge aing geus nyiapkeun cai royco laju mah lamun setengah mateng teh sok di roycoan heula tah di dieu mah geus garing ieu tidak lupa dak atuh heuh dijait teh bisi tutung. Batur mah cenah ieu ngiripik kana hawu sok telo kaangger sok tutung teh atuh cik aing masih sedeng bae janu penting mah atuh ulah dihurung-hurungan teuing seuneuhna tah doang kieu bae. Emangna ge ngeunaheun mah ngeunaheun kana kompor dak aing ge teu ngahenteukeun ngeun cik aing ge tadi teh dak atuh heuh lumayan pan rada ngirit ai tah mah kana hawu doang kieu nya ieu mah seuneu pan gratis teu kudu meuli. Jangaranna di kampung ieu suluh mah tinggal nyiar ka leuweung. Singkat cerita di dieu geus meunang 1 toples.